aing netepkeun sararia teh di muka bumi sing ade aju bumi aing teh nolokeun ka sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang ka Jawa Barat ka Banten sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran nyaho kana sakeping jeung sajuna tah bumi nyaksian sia ketika engke di akhirat bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumina sia teh pan teu jauh bae ti urusan dunia. Kanjeng Nabi kan berus sadurunge winara. Sahabat teh masih kere culak cileuk. Banget teu percaya cak Kanjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sia ka neraka. Disingkirkeun kunyana aing geula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat aing geula. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kanjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani 5 ya Rasulullah kunaon bisa kos gitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pamimpin mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan. Tok sama kos gitu mah. Sia aing mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun atuh teu ngaji. Kiai mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik aing. Muga teh mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang ku aing dibere kitabna baca ku sia. Ieu teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bari maca kitab. Waduh, cak mari maji makan aing henteu. Henteu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener sugan aya di Pandeglang mah sugan aya di Serang mah coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran ya ceuli aing sumpungkeun asal aya bae ge mana gubernur ieu mah ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai sakeun teh ya tuh aja nih bibisan aing sia teu percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah coba surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok ya gue ini sombongannya lah ai sombongan nu kitu mah meujeuhna pajar baik bener bae sombong lah pangkorak sia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleu lah dikena kitab Mukjizatur Rasul fi akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadengeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan Kiai partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asalna lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat 5 ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa
dek mimpin batur pan di zaman Kanjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kanjeng Nabi berarti aya gorod di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ewa ongkos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kanjeng hukum aya rangda ketabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa ketabrak sepeda cek jana isukna aya nini ketabrak motor diantapkeun ku nyana goblok teh Pendi blon korek ada udang di balik eta aduh masya Allah nah iya ge jekel bendera ketika hayang teh cek Kanjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge sahabat kaget ye pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir jah berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa tah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling aja maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus sakira teh tuh nyaon korupsi nya mah sarua jeung air mineral barang ku urang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cak jana meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah Nih air mineral bagus nih. Embung ini mah. Ai kudu dicampuran mineral mah. Je, ini. Udikna ge belah ditu deui udik. Tamat ti udik teh masih 2 km ka ditu. Eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho. Maksudna ditekeun situasi dan kondisi. Cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu, cenah ngomong aing mah teu betah. Orang lembur atau diberi bahasa kos gitu ternyata ndek inteleka jadi orang lembur teu ngarti eta teu nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur bae sok sekolah ye loba jasa nu nitahan bahasa Indonesia teu betah aing mah emang teu betah teu bisa aing teu bisa asal pakai bahasa Indonesia bae kandas okos urang rajek bahasa Jawa kebel-kebel Sunda deui bae nya ge aduh masya Allah lah iya jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kanjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kanjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam berangkat kabeh ka jahanam kedua yas'auna ila jahannam lumpat yas'auna ma yusafiru ma lempang yas'auna ma lumpat sahabat kaget penyaluatan si ka jahanam horeng bener sia ulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalumpatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge
teka luar tina maksiat. Di jero imahna, di jero kamar, di jero kamarna nyieun kamar deui, di jero kamarna nyieun kamar deui, dipoekan tetep maksiat bae. Allah Karim. Sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional. Sanajan di jero kamar, kamarna di kamaran deui, kamarna dipoekan, tapi nyana bisa nempo Hollywood. Di jero kamar, kamarna di kamaran deui, dipoekan, tapi nyana keur aya di Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah, pindahkan keur aya di California. Masya Allah, pohara. Ya Allah, jauh teuing lah ke California mah, pencet deh Texas. Woi, cek nini eta sih negara mana? Ulah loba omong nih. Nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae. Kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae. Geus nyahona kadinya bae. Pugu di bojong geus sarujeng di Texas kuari mah. Eueuh nu teu akur kuari. Kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda. Kahirupan di California jeung di BSD aja teu beda saeutik-eutik can akur. Sok deuleu naon nu eueuh kuari. Di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas, urang turun di pesawat di Abu Dhabi, minuman ti mimiti segede cinggir datang ke segede awak, minuman haram aya digelat di Abu Dhabi. Cek urang ieu negara Islam nama ieu, tapi pan minuman pohara. Meuli urang roti di dinya, plek nu belah ditu belah kulon nyelempet dibuka. Aya gambaran jerona roti kula gitu bebeja kan nu sajen kula doang eta besi aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat tadi di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli detik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti tah naon sih. Maksudnya aya gambaran tuh pakai celana sia. Geus ditutupkan deh ku kula lah. Dia kan banjang bawaan ka imah. Masya Allah Karim. Geus teu beres. Haji caritana ieu kan aya ngarokok, kan teu meunang ngarokok bebas. Ayalah tempat-tempatna di bandara teh. Di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marah ke calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah Karim. Eta di Abu Dhabi, kos kitu di Abu Dhabi encan di jerona, eta kakarak di bandara. Masya Allah Karim, encan di Amerika, encan di Inggris, encan di Jerman, di Prancis. Teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu. Masya Allah. Tanyakeun ke kacamat gitu. Pan nanyakeun kacamat berarti rahasia. Geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur kacamat, camat anu gaul tapi camat. Saha? Itu jauh kalau waktu jauh gitu jauh jasa 1, 2, 3, 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus siapa semuanya satelitnya tadi mana dasar lembur siapa kampungan kos gitulah Indonesia eta ge Tangerang mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka. Cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui. Qolilan bahasa qalil teh saeutik
Agol min golil. Jadi itu bahasa kajian agol min golil. Leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang mah. Saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui. Nyana negakeun ke hak, negakeun adil, jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh, ku berbagai masyarakat, ku berbagai tapi tetap aya bae cak Kanjeng Nabi. Datang ke Imam Mahdi turun, datang ke Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji. Cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita. Iyalah Kanjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman. Geus kuari mah zaman geus karasa cepet, waktu ngageser geus encan doang hujan ngecerk satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran, Madinah bakal diberet geus eukeur malah. Nah ieu tinggal hujan ngecerk satahun tapi teu jaradi. Naon teu jaradi. Jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam. Teu karasa Masya Allah. Tetap orang memantak ngaji, orang hayang salamet. Mudah-mudahan orang kabehan disalamatkan ku Gusti Allah. Keluarga orang, pemajikan, anak incu orang disalamatkeun. Pamimpin orang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet. Mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet. Amin ya rabbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pamimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum. Artina nu milihna teu kudu keseluruhan nagara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun tilu tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq aya tilu cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa. Nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu. Jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju. Lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahlil hilli wal iqdi. Geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna. Lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam. Kudu ese dengan kiai kos gitu. Namun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai, di ketua, di kandidat, berarti eta kiai
meninggalkan masyarakat tak menuju neraka jahanam. Tinggal kukul ada ditanya, aya kiai nanogas gitu. Aya, lamun aya pang nyebutkeun saurang. Coba ulah isin-isin. Saurang be. Di Tangerang be teu kudu ka sarang-sarang. Tangerang aya weh. Aya, urang Pasar Kemis aya weh. Sia mah aya bae, kagak deketan ka Cilongok sia. Sia mah ka aing meureun, kajen kuku mah ge. Dasarna sia mah ekstrim. Nah, ulama memilihna boga wawasan. Di samping ulama ruasa, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, wa wujuhin nas, tua-ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah, nu milihna nu kos kitu. Yes. Kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud. Syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan, ulama, tokoh, termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan. Syaratna sifatus syuhud, sifat saksi. Nu kira-kira nyana jadi saksi sah. Berarti kasifatan minal adalah wa gaya. Nu milihna kira-kira sah jadi saksi sah. Berarti ngabogaan sifat adalah eta. Jadi henteu sakabehna ieu mah kabeh kita milih. Nu embung dibere duit. Anu embung ge dibere mobil. Keuna ngeungkeuy milih ka ditu dipaksa karana eta kos kitu. Mal beres. Satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres. Satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara. Nyana nu sok pidato. Wow, arosy wal. Naon gara-gara dituna? Finar ceknya na ya ar-rasul murtasi finar nung nyogok nyung narima sogok ka neraka hulunya anak tas dibere motor mio ne cekal huluna heuy sia ngomong goblok ieu ngomong teu bareres goreng kiai okos jelema di kota Allahu akbar bae naon Allahu akbar. Pas azan Allahu akbar hes. Aitia tadi Allahu akbar. Beratas itu Allahu akbar. Waya azan hes. Tekan teu beres eta. Geus balikan urang ngaji, kuari hudangkeun awak urang nu keur hes supaya gigisik tempo gerak ka alam barzah. Ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah. Eueuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa, gagah teu dibawa, kabeh ngan awak kurang we jeung boeh. Dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh. Sakadar urang gagah, sakadar gagah keur hirup paeh mageninganan kos kitu. Sugih keur hirup paeh magening kos kitu. Baring bae bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu. Kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan. Pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang. Pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang. Selesai. Ditutup kuburan urang sorangan di jero. Tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang. Bentakeun mata hate urang eta. Nah, lamun geus bentak itu kan rada dijaheueuh horengan eta ngaranna bentak, udang ngaranna. Geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nailah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat. Cara ngabeatna cekawal asob bayatu ahlil hilli wal ikdi ngabeatna ahlil hilli wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas
ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpul untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara. Syaratna sifatus syuhud kudu sah nyana jadi saksi. Berarti kasifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nage nyana teu boga wawasan. Teu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung negara, teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang, perpolitikan, perekonomian, perbudayaan, leuwih agama. Lamun urang geus nyaritakeun agama, kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir. Teberak di jerora kan aya musliman. Eta geus bentuk kasalahan. Mangga bae ieu negara demokrasi kan tetep bae. Urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta. Cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut. Ayo nyanang ke kumaha nyambutna? Hah? Wih. Sebuah nirwana. Lain Kangjeng Nabi nyarekeun nirwana. Golok ya. Nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa. Jadi geus eueuh agama mah macet. Sedengkeun Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kumaha ge. Nu mantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni. Henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh. Sebab lawan mayoritas Islam, loba ulama-ulama, loba wali-wali. Aya kesenjangan atuh lamun geus kitu. Sebab lawan paling istimewa agama mah Islam. Sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati. Kristen dihormati ku Islam mah. Buddha dihormati ku Islam, Katolik dihormati. Pokoknya masing-masing, tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam. Nyana tetap dinaungi. Tingali riwayat para khalifah. Tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin. Kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian, masa kekhalifahan. Kemudian kadieuna sultan, kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan. Ya, khairul qurun korni. Terus mayali ali. Nah, berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabi'in tidinya ka dia acak-acakan. Urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran, maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba, urusan keadilan geus eueuh, kejujuran geus eueuh, tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh. Sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Salamatkan diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwati diri urang batur mangan sakadar huhahehe doang. Mantak Tan Syekh Abdul Qadir kedatangan tamu. Setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang. Seri Tan Syekh datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang. Seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta, nyaritakeun bendu. Kasih anu mah cinta, kasih anu bendu, kasih anu cinta, kasih anu bendu. Cek Tuan Syekh, cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam. Kunaon emang? Sebab cinta jeung benduna lain lillah, aya kepentingan. Urang resep jasa ka tokoh nu itu, ih pohara. Emang kunaon mantak resep sok merean bae. Aing bendu jasa kasih itu, kunaon pelit. Tuh kan? Aing resep jasa ka kiai itu batu. Emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama. Itu semua kan mah meunang bae, anu mengkredit meunang, segala meunang. Kalau deposito meunang, aing geunaheun. Kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah, kiai mah kudu kos kitu internasional. Aing resep jasa ka janang mah. Bendu na kasih itu bendu.
bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarwa jahannam. Masya Allah. Dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan. Di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi. Nu milihna ulama ru'asa wujuhin nas. Yakni nu kasipatan ku sipatus suhud, sifat adalah sahnyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema, ku tokoh-tokoh, ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mimpina dengan prima ngeunaheun teu leceh. Diawali ku nitahna Gusti Allah ka seluruh makhluk, nitah nurut jeung narima kana ajakan para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir urang kuari nitah nurut ka ajakan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut ka ajakan Kangjeng Nabi, iman ka Allah, iman ka anjeunna nu sakumaha dicaritakeun amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Aman jang dirina, aman jang sekitar, namun kabehan ketika henteu nurut kana ajakan Nabi Allah nyiksa mulai di dunia. Cak Allah kamari wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha basuna. Ketika kaum geus teu nuturkeun ajakan para rasul nu kuari dilanjutkeun ku para ulama, buang kawarah makhluk teh teu nurut, lain saeutik negara nu dihancurkeun ku Gusti Allah. Kam min qaryatin ahlaknaha. Ulah ngeunah-ngeunah urang ge. Nurut aman, teu nurut mulai memeh perang disunamikeun heula. Nurut henteu sia. Digempakeun heula, balik henteu sia ka aing cak Gusti Allah. Dianginkeun heula, ayo sia. Ternyata teu nurut, diperangkeun sia ku aing cak Allah. Lain saeutik aing nyontohan ti baheula wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan au qailu. Mantak sing hade urang ge kuari. Para aki-aki wayahna ti peuting hudang. Supaya jadi panegara-negara ya mah aki-aki neulekeun TV bae main bola. Masya Allah. Incuna manggeses nyana surak jeung juring. Ya Allah ya Rabbi Gusti Allah Maha hiji ada ya lecet hiji. Nomor kedua Allah bakal nyiksa di akhirat. Siksa di akhirat bagi jelema anu teu nurut ka ajakan para nabi nu dilanjutkeun ku para aulia Allah, para ulama. Di deketan kiai tapi teu diturutan. Di hareupeunna sumuhun-sumuhun ditukangeun mah nya ngajebian ngahitutan misingan. Deres teu mengsret jeung mengsret bolon di hareup di tukang malah kiai kos kitu ieu dituturkeun ajo kiai na kumaha teu kumaha dia kiai lain jawara lamun sarwana mah sia tuh ribut jeung nyana henteu ngan engke di akhirat. Di dunia disiksa model tadi, di akhirat disiksa kedua kamari. Hiji fala nas'alanna alladzina ursila ilaihim, bakal ditanya saurang-saurang sia padahal Allah nyaon kunaon sia teu nurut kana ajakan nabi, kunaon sia teu nurut ka ajakan wali. Sia hirup di zaman saha? Di zaman kiai anu kunaon teu nurut ka ajakan kiai anu padahal Allah nyaon deuk kajejeleh deuk kahinakeun ka eta jelema. Hiji ditanya, wah disaksian ku triliunan manusia bari neraka geus ngalentap-lentap. Nomor hiji. Nomor kedua disiksana wal waznu yauma idzinil haqq, timbangan geus dipasangkeun di dinya. Allah nyahueun jasa karena kalakuan-kalakuan manehanana disiksa ku Gusti Allah ditimbang. Nyanana mah geus mbungeun ditimbang
lantaran tina bukuna geus kanyahoan lain meunang ti leungeun katuh ti leungeun kenca nya geus mbungkus teh teu kudu ditimbang abdi mendingan digejeburkeun mah cek timbang kena kanyahoan ku anak incu tatangga kena kanyahoan kena katana kena nyahoan tatangga timbang tetep wal waznu yauma idzinil haqq siksa. Masya Allah pikir coba tah urang pemikiran urang teh keur diarahkeun ka ditu nyebrang ka alam nu pibakaleun tapi pasti ku ari dek dicaritakeun sing hade tah dimimitian ku tuturkeun ajakan Nabi iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah laksanakeun syariat mantepkeun batin maneh ka Gusti Allah ulah sieun paeh lantaran paeh mah bakal bae iraget teu kudu sieun nu penting song-song kematian ku cara ibadah taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu jaritakeun asal usulna geura walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Memeh nyaritakeun terciptana Kangjeng Nabi Adam kemudian dan selanjutnya dek nyaritakeun ka bangkawarhan manusia heula. Manusia diciptakeun ku Gusti Allah dijelaskan dina ayat ieu demi yakin pasti laqad makkannakum yakin kaula nu agung cek Gusti Allah netepkeun ka aranjeun kabeh wahai Bani Adam fil ardi di muka bumi dicicingkeun maneh di bumi aing teh nyaho maneh teh ieu teh bumi aing dibagi kapan ku sararia teh bumi aing teh ieu teh jadi 5 benua benua Asia benua Amerika benua Australia benua Afrika benua Eropa sarua nu aing kabeh sia cicing di mana di Asia Asia mana Pasifik di mana Cikupana di mana maneh macam-macam didinya teh nu dari pasar Kemis aya di Cikupa maneh aya tah dicicingkeun si Udin di Cikupa si Juned di Bojong ayo kabeh tah ieu walaqad makkannakum din sia tah cicing di Cikupa nang Allah Juned sia tah cicing di Bojong nang Allah geus ya sadeui sia soleh sia tah cicing tadinya di Pengkolan Talaga sadeui sia ayo ka dieu teh Arif tah cicing tah sia tah di dinya tah di mana tah di Terep tah tahu walaqad makkannakum fil ardi nang aing tah teh dicingkeun sia ye Mas Tolo urang Jawa Tengah tepugu tekaruh ka Indonesia ka Tangerang datangnya na ka dieu ngontrak nyana teh di Haji Arifin cing di dinya Mas Tono si Agus urang Bandung jeung si Cepi datang ka dieu nang saha eta nang Allah lamun urang Palembang lamun urang kitu Padang si Aprizal datang ka urang si Tono datang di Jawa Timur kabeh datang ka dieu kan aneh kunaon atuh urang pasar Kemis pindah ka Tegal model kapan Kiai ulah doana bae gimana nih nuturkeun pamajikan kula ka Tegal heuy urang Tegal lagi kadari atuh kula dibuka aja pamajikan ngajak ka ditu teh ku sanaon melak bawang jeung sia bisa tuh tah tuh melak mamaling bawang geus uli ka kawasan Allah lamun ku urang diperhatikeun pohara jasa Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis berat daratan ka dieu Jawa Tengah na ti Semarang na kemudian ti Kudus dan lain sebagainya datang ka dieu tuh di Jawa Timur ti Ampel ti Malang dan lain sebagainya bahkan nyebrang ka ditu urang Bali lagi datang ka dieu urang dieu kunaon cicing di Bali urang dieu na Matana ka peuleuh-peuleuhan cicing di Sumatera urang Sumatera ge sieun ka monyet ka dieu
kurang orang dia kali itu udah jadi monyet beren kekawasaan Allah geus aya ti dituna walaqad makkannakum fil nang Allah dinten teh ge ieu atuh teh rencana kudu ka Lampung mah aju di Lampung mah mending diri dari kota mah dijolok biasa Masya Allah ngaliwatan leuweung aju di ditu mending mun laya imam ngan 3 imana tapi betah bae tadi ditu eta cicing di leuweung menang saha walaqad makkannakum fil nang Allah menang nyanggakeun urang ngadoaan mantap tah santri mah santri tilok boga rencana santri mah ngadoa ya Allah ya Rabbi abdi mah nyanggakeun deuk di mana bae ge kumaha Gusti bae ja abdi nu Allah tanahna ge nu Allah nyanggakeun abdi mah emang kunaon santri teu boga rencana tuh rencana kumaha aja duit teu boga nu teu boga jangan rencana mah boga duit nyana duit teu gablek lan teu baglak paling anu pae dibere sholawat sakitu doang entar teu boga rencana di mana bae Gusti lah abdi mah tapi lain sembarangan gitu kita mah keur carita doang duit mah aya bae dunia mah aya bae ngan ku lemah nanyana lain ku sebab teu boga duit lain bisa diadu santri jeung nu lain santri duit teh lobaan mana deh santri bageus teh sieun-sieun aing mah teh sieun hirup di alam dunia sebab duit aya di bank yo emang sieun atuh henteu ai sia aing mah tetep teu boga tah nang saha ieu nu tadina urang kawin lah cek urang teh ada cicing dipimitohaeun di ditu tapi ternyata diboyong ka urang aing geus kawin deuk cicing di dieu bae di mah urang tapi ternyata diboyong ke pemajikan di ditu sanggeus diboyong di pemajikan di ditu teh ternyata teh lahan pindah deui ka hiji tempat nah iyalah urusanana lain urusan urang siganang urang siganang urang lain ieu ayatna walaqad makkannakum fil nang aing netepkeun sararia teh di muka bumi sing ade aju bumi aing teh nolokeun ka sia leumpang ti Jawa Tengah ka dieu ka Tangerang ka Jawa Barat ka Banten sia leumpang ti Jawa Timur teh kudu ku aing cek Gusti Allah aing mah pangeran nyaho kana sakeping jeung sajuna tah bumi nyaksian sia ketika engke di akhirat bumi ge bakal ngomong aing nyaho ka sia leumpang di luhureun bumi aing panu jadi bumina sia teh panteu jauh bae ti urusan dunia teu pernah kamu sholat sakitu deuketna ge dicangkerem sia ku aing kumaha kitu masyaallah karim laila aya jelema teu boga rencana kudu cicing di Yordania aya jelema teu aya rencana cicing di Mesir kok cicing di Mesir aya jelema teu rencana cicing di Saudi Arabia kok cicing di Saudi Arabia nu anehna aya jelema urang Indonesia cicing di Afrika pan di Afrika mah harideung tapi nyana eta sinergis bae hirup jeung nu hideung biasa bae kebal-kebal nyana ge ka bawah hideung kedai di Afrika ya aya di Amerika Latin harideung ya Allah ya Rabbi nang saha nang Allah walaqad makkannakum fil ardi sadarkeun urang lain nang urang ya Allah ya Rabbi nomor kahiji kaduana waja'alna lakum fiha ma'aish kaulan wagung ngajadikeun karanjeun kabeh di samping cicing diunggal bumi diunggal negara di tempatna masing-masing aing teh nu nyicingkeunna ku aing dijadikeun deui keur aranjeun kabeh di muka bumi teh sumber kehidupan sumber perekonomian sumber neangan dahareun jeung inumeun salila hirup nu ditangtukeun nungguan ajal datang nyana ditetepkeun nu aya di pasar Kemis nu aya di Cikupa nu aya di Bojong nu aya di Balaraja Curug dan lain sebagainya geus bugu orang pribumina di samping eta deui Allah ngajadikeun sumber perekonomian teu puguh teu karu kapan urang Jawa Tengah datang ka dieu ngalamar ka Cinglu sumber perekonomianana horenganan tulisanana aya di Cinglu aya anu di Egle aslina Egle wari geus eueuh ego aya nu spot geus sareueut aya anu di kitu pasir teh naon garang-garangna pasir Gajah Tunggal aya nu di Gajah Tunggal aya nu di Asik sumber perekonomianna siganang urang nang Allah jabuktina urang dieu anu ngalamar deui ka Cenglu teu ditarima
hese bae geus minta tulung ke polisi minta duit 2 juta dibere tapi asup mah henteu blol tak polisi polisi mana meureun tapi nu jelas seperti gitulah Allah nu ngatur sing hade eta ya Allah ya Rabbi eta keur carita urusan pabrik aya nu sumber perekonomian teh di PNS nyana jadi anak buah Zaki jadi bupati ieu anak buah bupati Zaki aya anu jadi guru sumber perekonomian teh aya anu dagang toge aya anu dagang tarasi Masya Allah di Garut harita teh apa nyaritakeun dagang nani tarasi sepira tarasi pikiran orang dagang tarasi teh sapira nu dibungkusan-bungkusan horenganan konteneran di Cirebon ka Jakarta dagang tarasi teh di itu sapoena aya 5 kontainer atuh paingan tamataran nyata asana beureunan kelek na pau kajen gua ngomong mobil lagi mobil Mercy-nya na ambuan asana bawa tarasi kajen gua ngomong nu jelas Pak Allah nyieun sumber perekonomianna di tarasi di toge di tahu macem-macem ieu lang saha ieu wa ja'alna lakum fiha ma'ais nang Allah siga nang urangnya siga nang urang siga ada nang Allah Al-Qur'an ieu ditetepkeunana di hiji tempat nang Allah netepkeun ngontrak di si eta geus aya tulisanana di dituna sumber perekonomianna menang Allah aya anu jelema teh wadieu ka ditu dagang anu daekeun maju lah cak nangis bae kuari mah istirahat bae endahan dagang teh dagang baso bau kebeuli tanah kebeuli imah baso sapira baso tapi horenganan unggal kota aya anak buahna wow baso dan Allah wa ja'alna fiha ma'aish wa ja'alna lakum fiha ma'aish nang Allah sumber perekonomian Gusti Allah nu agung ngan lamun diglobalkeun aya anu sumber perekonomian teh tina simar bubuahan timimiti melak cabe rawit cabe gede cabe hejo cabe beureum datang ke buah engkol bonsis dan lain sebagainya aya nu tina bubuahan buah darmayu wah lamun musim buah di daron di ditu di mana Indramayu eta si buah poharanya haju amis di buah Indramayu mah nu encan asake amis nu encan asak urang ngasaan di itu amis nu asak amis nu bareubeu amis nu atana ge amis meuli urang 5 kilo dibawa ka dieu asem aya heran eta kos kitu eta model eta meuli di itu arabeun dibawa ka dieu harasem nyaho jak urang nu milihan urang nu niat we urang kos kitu bae nagarana teh mah mantap kuduna urang mun meuli 5 kilo dahar di ditu kabeh mengsret geus di ditu ieu sumber perekonomian teh aya nu tina buah aya nu tina samangka dan lain sebagainya ieu menang Gusti Allah wa ja'alna lakum fiha ma'aish ya Allah ya Rabbi urang lamun di Cilongok mah di dieu ti baheulana ge tilok aya palawija paling ge pare jagong dangdeur paling cabe di dieu teh sakitu doang nyebrang ka sepatan ka ditu ya Allah kucai aya tuh kucai aya aju anu eta teh naon karangaranna nu pararenjang teh aya dan lain sebagainya aya orang mundur ka ditu aya kuari mah pagon geus didominasi ku urang Jawa tuh eta teh sumber perekonomian siga nang urang nang Allah unik jasa deui eta mah kan tina bubuahan aju tina pabrik dan lain sebagainya aya nu tina ngojek eta sumber perekonomian ngojek ge ngan ieu nu anehna asal waktu salat bae sewa loba aing berger kita kos itu doang tah cak tukang ojek jai lain waktu sholat mah sewa sia juri ka jelema sia tah nah aju jadan heuleuh wae mah susuna gede ya mantep ya aduh eueuh ceglokan eueuh naon direm abeng ngendut ka dieu eta mah budak masyaallah sambil menyelam minum air ma'aish cerita sumber kehidupan ya Allah dibagi deui geus lain aya anu tina perpolitikan sumber perekonomian teh aya nu geus jelas jurusan perekonomian nya
tapi aneh aya anu ngitung dong perekonomian miliar nyana nama gede utang satu kos gitu bae tah jadi gawe doang ya nama didinya aya nu tina perbudayaan ieu ku Gusti Allah tempat cicing urang nang-nangtukeun Gusti Allah sumber kahirupanna ge nang-nangtukeun Gusti Allah nu ulik deui jelema ieu sumber kahirupanana tina jual beli alat perang Amerika mah tandus tanahna teu bisa dipelakana naon nagarana mata kula teu betah ge hari tadi ditu teu bisa gara dangdeur dipelak teu bisa dituhuli dipelak teu bisa di ditu mah lamun di urang mah penelak dangdeur cap antepkeun modal sabulan 2 bulan tarik masyaallah sabeu gede kieu jarara di hui jadi hui dangdeur jadi dangdeur di Amerika melak hui cabut jadi nuklir model di Amerika mah tah nyana teh neuli Indonesia kabita namun di dieu jana naik mobil ke Bandung kun jalan gitu pada larang naon ngaranna itu tol ningali di Purwakarta Karawang kali itu beuh tatangkalan naon eueuh naon eueuh aya kabeh awi timimiti awi haur datang awi ampel awi gede awi araya kabeh cau timimiti cau anu leutik datang ka awok cau nu gede araya kabeh tangkal nu dipelak mah geus karuhan nu teu dipelak are aya eta orang Amerika ngahaneng bae kieu kos kebodewen subur awan cek teh nyana subur tapi tetap aing yang menang untung cek Amerika tetap dibawa ku aing kauntunganana lobby lah nyana lobby ku nyana melalui perpolitikan baheula mah lobby teh aja perekonomian ku ari geus asup ka tubuh perpolitikan ngeri urang untuk meraup keuntungan lamun emas diala tek dibawa ke Amerika dikelola di kapal bawa ka ditu urang ngegel curug doang teu nyaho sabaraha eta nu dibawa sabaraha nah eta dibawa dengan begitu saja urang neuleukeun tapi deres kene lamun kieu mah diangkat dikelola diurang saenggeus dari kanyahoan sekian ton ieu emasna minimal atuh kaluarkeun 10% jang pajakna deres kene ieu bahkan henteu kitu rauk bawa ka kapal kelola di ditu urang nu urang dibawa ku nyana dikelola di ditu teu boga pajak-pajak dacan urang mun nyaritakeun kitu kan biadab tah nu kuari akan menandatangani kamari nu mantak diperjuangkan dia si itu nu eleh supaya ulah diperpanjang eta kakarak satu sudut eta urang teh ngan ieu teh tanah aing menang memperjuangkan bapak kolot aing baheula diseret dinuklir dibom dan lain sebagainya memperjuangkan teh supaya anak incu teh subur makmur tapi ternyata nu kuari teh nyahoeun baheula bapak kolot teh kena atom teh nyahoeun bapak kolot teh dibrondong diseret dan lain sebagainya tinggal ngeunana ditandatangani perpanjang sekian puluh tahun deureus mun aya pajak asup pajak-pajak naja atuh beureunanan manang kitu ge ayanya orang-orang tertentu mun urang nyaritakeun kos kitu urang bisa jadi pemberontak ieu mah sakadarnya ho bae ulah bebeja kasasahan ke ente ka ditu bebeja deui ieu kakarek satu kukula mun dicaritakeun aya sabaraha belas Cian, mantap marudah. Nah, iya, encan lain-lain. Nah, ieu keur carita waja'alna lakum fiha ma'aish. Amerika teu bogaan duit lamun eta nuklirna teu dijual, lamun eta senjatana teu dijual, lantarannya nama ngandeukeun persenjataanana. Nu mantap, hayang boga duit teh kudu ngajual senjata, otomatis kudu aya nu perang ge senjata mah atuh aing teh perang mandeg sanu meuli. Jadi juga urang ge atuh aing teh deuk jambal mah teu militerasi. Urang militerasi so teh deuk jambal itu kele, ieu kelantaran perang ya otomatis beli senjata. Ya mau tidak mau Amerika teh kudu bisa ngadu domba supaya perang. Berarti negara paling biadab jalema sebab ngadu domba ke negara jeung negara supaya perang. Maksudna dek kaloloskeun jual belinya mah supaya boga duit. Kos kitulah negara diciptakeun ku Gusti Allah ma'is na teh dinya.
nu mantap adang kasogi orang terkaya sadunia sebabnya nalah anu jual beli senjata ketika anu perang nyana boki di Amerika boki di Uni Soviet jual iyalah manusia terkaya sadunia orang mah dipakai bayar sendal kasogi betulnya homo tong dongeng tanya dongeng nah orang pakai sendal cepit ieu naon kasogi atuh sia mah kasogi itu si belon jelema anu luar biasa toh nah wajanna lakum fiha ma'is macam-macam geus sama anu tina jual beli senjata nuklir atom dan lain sebagainya kabelah diana aya anu tina jual beli pakaian kabelah diana makanan minuman dan lain sebagainya terus nang Allah lain nang urang mahmur lain mahmur di subur lain subur di kanikmatan anu luar biasa ku Gusti Allah dibikin terhadap manusia cuman hanjakal qalilam ma tashkurun saeutik pisan anu syukuranana qalilan teh saeutik ditaukidan ku make ma jadi qalilam ma pisan lamun teu kitu awas ya ngomong Quran baca hese atuh ka di dina mah litak gidil kilah wara pisan saeutik pisan ieu mah bersyukurna ku ari masih Junaid bae kamari teh tuh keur aya pas-pasan mah dae ka mushola azan qomat ngabersihan mushola barang boga mio ku ari geus daekeun ka mushola qalilam matas Ustaz Junaid nu kamari ieu teh keur balik di pondok mah kararasakeun keneh meureunana netep eta di luhurna ditendeunan lauk asin di dinya nikmat jasa kuari barang wauh jeung camat bauh jeung bupati ti loka masjid qalilam ma sial tak Junaid ayo coba kamari ieu mah keur rada lumayan kakarak ge engket-engket ibadah teh beuh fakir miskin ge ngarae usaha teh fakir miskin teh kabeleteran bae tah doakeun supaya maju didoakeun ku fakir miskin ku jeung yatim piatu ku ari mah geus mahmur pohon qalilam ma tashkurun kamari mah bager ka pamajikan bager ka anak bager ka incu bager ka tetangga ku ari mah barang maju qalilam ma tashkurun lamun ditanyakeun ka mana Abah Haji mah di hotel ka mana Pak Haji mah keur di puncak ka mana Pak Haji mah keur di Lembang di ditu ka mana Pak Haji ngubur sasana meureun Pak Haji tah qalilam ma iyalah nu kuduna mah makin maju makin loba ma'ayis makin mantep kahirupan lantaran dibuka sumber kahirupan nyana geus aya dina ngeunaheun kudu leuwih mantep ibadah ka Gusti Allah tapi ternyata pakai maksiat qalilam ma tashkurun sadarkeun diri urang bahwa urang ditetepkeun ku Gusti Allah di hiji tempat kampung anu ngontrak meuli dan lain sebagainya nang Allah urang hanya wayang nu dilempang-lempangkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua sumber kahirupanana nu tina dagang asongan, dagang dorongan, dagang jongkok, dagang dan lain sebagainya sampai ka jual beli nuklir ieu ge meunang Gusti Allah ngan kadituna setelah cicing di hiji tempat kahirupan geus luar biasa qalilam matash lain bersyukur ka Gusti Allah endangan kufur ka Gusti Allah naudzubillah min ieu jelema loba nu ngaji di dieu kulantaran teu boga duit ya bebeja kata tanggana ge ngaji emang kunaon leh usaha keur harese cek kitu utang ge teu kabayar li ngaji cek nanti tuh belon pada tepor mun keur boga duit bateu ngaji Haji orang ngaji ka jelema geureuh teh lah bae dek ka mana tuh Haji boga janji di Cikande jeung sa laula ngomong salam bae ka kiai heuy mun angonan teh budak datang minggu hareup aja urang ngaji minggu hareup cenah ieu teu kaburu masyaallah tuh boga duit mah kos kitu teu boga duit mah iceus jana tapi lamun boga duit atuh eta masyaallah qalilam ma maya dongeng aya hiji jelema sugih tapi kurang bersyukur aya nu ngahadamna wali ngan teu kajangan wali atuh biasa bae
dicarekan bae karena ge sugih nu sugih mah pan bisa dengan nyarekan doang padahal mah lamun dipigawe ku jara ge modar nah nu sugih mah kos kitu kudu bos teh bisa dengan tujak-tujuk jeung nyarekan aya ngahadam sebulan 2 bulan 3 bulan aya satahun mah meureun siakat cek bos aing mah ieu kasia ieu asal litah teh cukup sakali asal nitah we kasia teh cukup sakali ka hayang aing mah aing sakali nitah beres ieu mah kayak aing nitah deui aing teh capek aing kasia gas berarti kuari asal sakali perintah selesaikeun mangga cek pas menang saminggu pamajikanna muria parah panggilnya Nasruddin si Nasruddin nyaon tuh pemajikan tamu riang nyaho tugas ya kuari naon dokter panggil ka dia siap mangga keluar nyana borang dibawa ka dinya aya 20-an cak bos teh ieu naon aing kita manggil dokter kok 20 supaya satu perintah selesai cak hatena bangkawarah ya bos sekali-sekali ku aing lah pokoknya dinasehatannya nih tadi saya Nasruddin ieu loba kan kudu dibayar bos pamajikan bos muriang dokterna tuh nu make putih-putih eta dokter nu dua deui eta pegawena beusi deuk ngagerus obat dan lain sebagainya eta nu itu tuh nu 5 tuh besi butuh digotong ke rumah sakit itu nu opat ari nu itu deui itu mah tuh tukang meuli boeh beusi kebenaran paeh si itu meuli boeh nu opat deui tukang ngeru kuburan beusi aju bodar tah teu kudu hese sakaligus sial cak bos yes, selamat tinggal bos walid ya kos gitu lah begitu kesehatan nyentuh kan aja jantung kadi sana Nasruddin kadi naon bos emang menurut prediksi saya aku mah kos gitu udah jadi berarti moal cager ulah ngomong bos kan ulah kena balik bae 20-an nyaho kapake kabeh we hartina cak Nasruddin nu sugih bakal modar nu gagah bakal modar ulah kamalinaan teuing atuh tunjuk teh sia ge kalau modal aing susah ge pae sarua atuh sia ge pae geus sakaligus ku aing sia tadi nasehatan tak tukang nguduk kuburanana dihadirkeun ku aing sia qalilam mata syukur nu saya tik syukuran mendingan bawakeun tukang ngagali kuburan habak nurutan Nasruddin tah ya Allah kos gitulah manusia ragap diri orang sadarkan diri orang bahwa kabeh menang Allah tempat tim orang di Singapura nu orang di Malaysia nu orang di Palembang nu orang di Sumatera Jawa Tengah Jawa Timur cicing di dia nu orang dia mental kadar itu walaqad makkannakum fil ardi nang Allah kemudian sumber kahirupan anak letik setengah letik anu letik setengah gede nu gede jasa wabeh ge menang Gusti Allah tapi urang nu disuprida kita ibadah taat ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi geus dijelaskeun ku Gusti Allah qalilam ma tashkurun walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikah usjudu li adam fasajadu illa iblis wallahu lam bimuradi yakin nyata jelas kaulan agung nyiptakeun karanjeun kabeh kum dijamakeun padahal nu dimaksud nama ieu adalah hiji bapa urang yakni Kangjeng Nabi Adam geus ngabahasakeun khalaqnakum dijamakeun nginayahan ka Kangjeng Nabi Adam summa sawarnakum satuluina kaula ngarupakeun karanjeun kabeh
urang teh sabada Kangjeng Nabi Adam diciptakeun ku Gusti Allah, kemudian seluruh anak putu Kangjeng Nabi Adam aya dina tonggongna, satungtung aya keneh moal ka kiamat ke geus eueun nu digamblok di tonggong Kangjeng Nabi Adam bea kabeh karakter jadi kiamat. Jadi geus disetok ku Gusti Allah, summa sawarnakum, geus disetok ku Gusti Allah, pilobaeunana teh seakan ditaplokkeun dina iga wekasan Kangjeng Nabi Adam. Turunkeun ku maneh melalui anak anjeun wae Adam. Qabil Habil Ikrimah laulau budak dan les. Turunkeun deui ti Qabil Habil budak. Turunkeun datang ke zaman SBY kuari manusia adalah kuari 6 miliar manusia. Lain lalagaan. Ieu anak kutu Kangjeng Nabi Adam. Ieulah ayatna. Yakin jelas nyata kaula nu agung nyiptakeun ka Adam bapa moyang anjeun. Mimiti diciptakeun Adam tina tanah surga. Udang Kangjeng Nabi Adam sokot tulang rusukna hiji ciptakeunlah jadi Siti Hawa. Ibu Hawa teh gelis, irung mancung aya di bojok. Kulitna putih luar biasa, rambutna terurai. Masya Allah, jangkung semampai luar biasa. Aduh, Ibu Hawa malamun seuri, urang lapar jadi seubeuh. Masya Allah. Ya otomatis Kangjeng Nabi Adam tertarik, dirawel lah ku Kangjeng Nabi Adam. Ternyata Siti Hawa ge deui bogoheun ka Kangjeng Nabi Adam. Atuh mah sama-sama I love you. Mantap jasa. Kangjeng Nabi Adam disambutlah ku Siti Hawa. Cak Gusti Allah, stop. Ulah main rangkul-rangkulan dan. Tenang lah, Adam, Hawa. Aing nyaho maneh resep ka Hawa, aing nyaho Hawa resep ka Adam. Tapi tikah nikah. Carana kumaha cek Kangjeng Nabi? Wah, aing ditikakeun cek Gusti Allah. Sok, ditikahkeunlah Kangjeng Nabi Adam ka Siti Hawa, nu nikahkeun langsung Gusti Allah di mas kawinan ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sholawat. Lain lalagaan eta sholawat. Dikawinkeunlah ku Gusti Allah plek Kangjeng Nabi Adam teh jeung Siti Hawa. Urang sebagai anak incuna geus disetok ku Gusti Allah turunkeun melalui anak cucu anjeun wahai Adam. Summa sawarnakum. Allah nu ngarupakeun. Mata kurang teu meunang nyacad, situ hideung, situ pendek, situ kunyin, situ nang Allah. Summa sawarnakum. Emang nang urang lain. Urang mah osok jual-jawal ka beuteung kita budak. Kunyin amat pugunya nage kuru. Eta teh teu beres kos kitu doang. Eta budak jore amat pugunya nage teu kasep. Deres kasep mah ngomong gitu ge mah henteu. Keur kasep nage teu meunang sebab sarua pada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa sawarnakum. Summa qulna lil malaikati. Allah nyarita ka malaikat. Wahai malaikat, usjudu li Adam. Sujud maraneh kabeh wahai malaikat ka Adam. Tuh. Fasajadu brek kabeh sarujud ka Kangjeng Nabi Adam alaihis. Ieu sujudna sujud tahiyat, penghormatan kana panitah Allah. Percis kos urang sujud ka hareupeun Baitullah. Sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Baitullah. Ieu ge sujudna maka Allah ngan dititah menghadap ka Adam. Brak malaikat ngan aya nu minculak illa iblis. Iblis bak kieu bah ka jegeug. Batur sarujud brok kabeh ka Kangjeng Nabi Adam ngahormat. Iblis teu daekeun kieu bae. Ieu lamun ku ahli ngaji mah panjang moal anggeus sapoe mun dibongkar teh. Bahasa fasajadu illa iblis lantaran ieu bahasa istisna, sedangkeun dina istisna teh aya istisna mutafsil, aya istisna munfasil. Etalah bahasa teh istisna teh aya ijab, aya nafi. Tah
ieu teh nu diistisna teh apa sapagodos jeung mustasna minhu teh apa henteu lantaran urang lamun ngaji bab istisna teh istikhrajus syai' nu sabenerna mah tapi kan di dituna aya qamal qaumu ila zaidan aya qamal qaumu ila imaron na ieu apakah iblis sajinis jeung malaikat apakah henteu lamun malaikat teh sajinis iblis teh sajinis jeung malaikat atuh berarti kitab Allah cek tadi lil malaikati atuh memang ngajegeug lagi atuh lain ka malaikat ieu ja iblis henteu jadi masalah tapi kok jadi masalah berarti ieu iblis teh sapagodos sajinis jeung malaikat lantaran Allah ngahitobna summa qulna lil malaikati berarti ieu iblis teh termasuk jumlahan malaikat ngalamun termasuk jumlahan malaikat tapi pan urangnya mau dibuatna ai malaikat mah dibuatinan nur ai iblis mah dibuatinan nar beda nur cahaya nar seuneu puyang kajen gugu mah age kiai mana nu teu puyang kajen gugu ge puyang mah mun ngabahasakeun usjudu qulna lil malaikati Allah nyarita ka malaikat usjudu li Adam sujud maneh ka Kangjeng Nabi Adam sujud brak malaikat mah sujud ila iblis ai iblis malaikat apa lain pan tadi ge qulna lil malaikati berarti malaikat tapi pan kanyawa tercipta malaikat batina cahaya ai iblis batina nar lain atuh lamun dilainkeun Allah ngehitob ka malaikat atuh teh sujud ge mantak naon ulah jadi masalah lantaran jalur kita sujud ge malaikat iblis mah tadi kita tuh kan puyeng nu ngaji ge bae puyeng atuh komo nu teu ngaji geus badak ku imang geus pararuyang mah geus lah mun teu ngajina geus barabe nu kos kieu mah tah nu mantak ditaliti pembacaan teh istisna mutasil apa istisna munqatina syarat istisna mutasil kumaha syarat istisna munqatina kumaha ieu istisna teh nu di mustasna minhu mana anu mustasna mana ieu terjadilah istisna kos kieu ieu maksudna naon wah ambalaya geus daripada puyeng geus moal dibahas geus sakitu bae lah puyeng mah lain lalagan sebab geus aya anu neuleukeun jamba ya kiai panjang teuing cek atuh sia kaluar bae bego aduh Masya Allah keur carita dong padahal mah tunggu dibahas ayo santri mah kiai geus nyararahongan ieu keur carita ngalalagan nu teu ngaji tak kos kitu aya nu ngaji mah teu moal bisa kalalaga atuh coba heula keur di pondok geus depongan atuh muka dia poho deui pan